Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan aya dina kayaan sehat walafiat. Siswa-siswi sadayana, ayeuna urang diajar materi ngeunaan carpon atawa cerita pondok. Nah si carpon, carpon teh wangun karangan dina bahasa lancaran atawa prosa. Ya, upama ditilik tina wangunna mah carpon teh hampir sarua sareng dongengnya. Bedana eusina dina carpon mah teu ngandung palmohalan nya, tapi merupakan carita tina kanyataan hirup sapopoe. Tah, kunaon make disebut carpon? Sabab memang ukuranna pondoknya. Sanajan kitu nya ari lalakonna mah tamat dina sacaritaeun. Siswa-siswi sadayana lebah ukuran pondokna aya anu ngukur ku jumlah kecat nya. Aya anu nyebutkeun antara 5.000 nepi ka 10.000 kecat nya. Aya oge anu ngukur ku waktu macana nyaeta kurang leuwih 4 jam ya, upama dibaca nepi ka rengse eta teh nya. Tah, tapi nya umumna carita pondok dina bahasa Sunda mah tah upama diketik teh ku 2 spasi nya make ukuran kertas A4. Jadi antara 4 nepi ka 8 lembar. Tangtu we tah ari carpon barudak mah nya leuwih pondok gitu. Siswa-siswi sadayana, kajadian-kajadian dina carpon mahnya henteu ditetelakeun saperluna gitu. Henteu nyosok jero nya. Kajadian nu dicaritakeun ilahna museur kana kajadian utama. Tah, anu dicaritakeun oge hal-hal penting anu kudu dipikanyahokeun nu macanya. Alur jalan caritana teu loba teuing pungkal-pengkolna nya saperti dina novel. Kitu oge para pelakuna tara loba-loba teuing. Malah nya aya oge carpon anu palakuna ngan saurang. Ku kituna nya watak-watakna oge teu pati kagambar sagemblengna kitu. Tara nya kasengker ku caritana anu kudu pondok teh. Siswa-siswi sadayana ilaharna pangarang carpon ngagunakeun palaku kuring atawa manehna. Tah, carpon oge kaasup kana prosa fiksi nyaeta karangan ciciptaan. Jadi hartina lain kajadian sanyana sanajan direka saperti kitu nya, seperti kajadian nu nya we gitu. Oge miboga unsur-unsur sakumaha dina prosa lainna nya. Naon wae sih unsur carpon? Anu kahiji aya anu disebut tema. Pernah ngadangu tema seringnya. Tema disebut oge jejer nyaeta inti pikiran atawa puseur implengan pangarangnya anu kagambar dina karya. Nah, siswa-siswi sadayana pikeun nangtukeun hiji tema, urang kudu maca eta carita sagemblengna nya. Sakabehna gitu nya. Contona aya contoh mangga di dieu nya tema tina carpon di pipir tajuk. Ya, saperti kieu nya. Nya. Tah, tema teh nya siswa-siswi sadayana kade ulah pahili jeung motif. Naon deui Ibu motif? Nah, ari nu disebut motif mah nyaeta unsur utama anu mindeng muncul dina carita. Upamana bae nya contohnya seperti dina layar mangga hidup tiasa maca. Jalma jahat mah awal akhir oge bakal kapanggih atawa jalma jahat pasti menang wawalesta eta mah motif kitu nya. Ya oge osok kapanggih dina dongeng jeung carita-carita barudak. Nah tos nya kade eta temanya sanes motif tema. Anu kaduana aya anu disebut palaku. Palaku atawa tokoh carita nyaeta ngaran-ngaran anu ngalalakon dina carita.
Loba saeutikna palaku gumantung kana kabutuh caritananya. Umumna palaku dina carpon leuwih saeutik tibatan palaku dina novel. Tah, dumasar kana kalungguhanana nya dina carita palaku teh aya anu disebut palaku utama, palaku kadua, jeung palaku tambahan nya. Siswa-siswi sadayana sanajan ukur fiksi nya ya, fiksi palaku teh hirup sakumaha ilaharna manusa. Di antarana bae nya boga kahayang jeung pasifatan atawa karakter anu tangtu. Palaku dina carpon di pipir tajuk aya Tisna, Cecep jeung Ikuk nya. Anu katilu aya anu disebut latar atau setting. Aya dua rupa, aya anu disebut latar tempat, aya anu disebut latar waktu. Latar tempat nya nuduhkeun di mana kajadianana, sedangkan latar waktu nuduhkeun iraha kajadianana. Contohna mangga tinggal dina layar latar tempat carpon di pipir tajuknya. Contohna di pelemburan gitu nya. Balong jeung sacabana. Mangga hidup tiasa ninggal dina layar. Ari latar waktuna kira-kira tahun 1860-an nya. Terus lami pisannya hidup oge pasti terus terang naon sih anu disebut tajuk nya. Jadi tempat salat gitu. Biasa nama aya di pasawahan gitu nya. Terus nya ya mangga hidup tiasa ninggalnya latar waktuna. Jadi iraha-iraha kajadianana gitu nya. Ayeuna urang teruskeun anu kaopat aya anu disebut alur atau galurnya. Alur atau plot nyaeta runtuyan kajadian anu ngawangun jalan carita. Cara midangkeunana diluyukeun jeung tujuan anu hayang dihontal ku pangaran. Kasuk dina nantukeun heula pandeurina hubungan hiji kajadiannya, kajadian nu kahiji jeung kajadian sejenna. Nya. Ya aya contoh deui nya dah contohna tina carpon di pipir tajuk. Alur carponna nya tah di runtuyan kajadianna nya mangga tiasa ku hidup dibaca dina layar. Sapertos kitu. Nah, kumaha siswa-siswi kaogasnya alur atau galur. Anu kalima aya anu disebut amanat. Naon si amanat? Amanat teh nyaeta pesen pangarang anu hayang ditepikeun kanu maca. Amanat aya anu nyamuni dina alur carita, aya oge anu dibejakeun langsung. Pikeun mika nyaho amanat hiji carita kudu maca nya eta carita nepi ka rengse. Aya kalana nya amanat teh raket patalina jeung tema carita. Contohna kumaha? Mangga tiasa ninggal dina layar amanat dina carpon di pipir tajuk. Di antara teu jauh di temana nyaeta hirup teh kudu jujur nya sarta ulah beunang di bibita ku kauntungan tina ladang teu jujur nya. Amanat aya nu disebut di antarana. Naon sih maksudna? Sabab bisa jadinya amanat anu katangkep ku saurang beda jeung amanat anu geus ditetelakeun gitu nya. Bisa jadi nya terjadi masalah sih nya eta gumantung kana jihad mana hidup nafsirikeunana nya. Ku kituna nya aya panya ciri karya sastra teh bisa ditafsirkeun tina rupa-rupa jihad. Nah, kumaha siswa-siswi sadayana dugi ka dieu ngatos naon anu disebut carpon, unsur-unsur carpon nya. Terus tadi ada contoh-contohna sapertos kitu. Tah sangkan hidup leuwih ngarti deui, mangga ayeuna urang latihan soal heula. Mangga hidup tiasa ninggal dina layar. Sisi sadayana, ieu mangrupakeun video kahiji tina materi carpon. Oke, urang tepang deui di video kedua masih materi carpon. Oke, ngabahas ngeunaan kumaha cara nulis
carpon. Siswa sisi sadayana, sakitu wae pembelajaran dina danget ayeuna, tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.